Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Oded sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si buntung jago tutugan yasana S. Sukandar anu jumantara di Okib Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayaan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun umurna mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atos supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si buntung jago tutugan. Prungah. Lamun wijana mah keur neangan karna anu ayeuna geus ganti ngaran jadi Jakalara. Andi mah harita teh keur neangan Barowi anu ayeuna geus teu cicing deui di Batu Gede. Tapi di hiji tempat anu nyingkur tur hara-haraeun antara Cisaat jeung Batu Gede. Sok sanajan lain kasebutna leuweung tapi kaayaan anu sakitu nyingkur tara kasabab ku jalma wewengkon anu masih kep ku tatangkalan. Geus karuhan teu manggihan Barowi di tempatna, Andi kapaksa ngegilir neanganna ka tempat anu biasa dipake ku Barowi nyegatan jalma anu liliwatan lamun ngalakukeun gawe jahatna. Biasana mah dilebak jero nya di teh neangan kadinya, tapi sanajan geus aya kana 3 kalina neangan kalebadinya belaan peuting-peuting kumalemping poek-poek sumeleket weleh Barowi teu kapanggih. Geus kitu init kana greg tapi weleh deui teu kapanggih. Nya manehna neangan ka pelebah tutugan leuweung tiis di tempat harita manehna jeung bapana ngalaman dibegal. Anu saantuk ngaleungeun kencana buntung ngalatan ditigas ku bedog bareng jeung bapana nyaeta Ki Rais nepi ngalaman ngajajampana bugam ditandasa ku Barowi jeung baladna. Teu make jalan gede kukur bautan we di Numbala samemehna nyimpang heula ka imah ngajak si Ruyuk. Nepi ka pelebadinya manehna mireungeuh 4 jalma anu cari nolok dinu suni handapeun tanggal kawung kacaangan cahaya bulan anu sapasi kaciri tingkat tayep siga ucing keur ngintip beurit. Cana naon jual ratum sangkaan mah tegwe ka Barowi sabaturna gap kana perah bedogna aya keneh dina cangkengna. Gap kana siku-siku oge aya sil nyap. Geus kitu mah manehna ngatayep ngadeuketan. Ana breh kana rigingna manehna ngajulau hanjalu ke bina-bina. Sabab sidik eta lain Barowi. Tapi manehna sidik anu kanu saurang mah nyaeta Adria anu boga ciri beda dinu beungeutna teh. Manehna garentes dina hatena. Pak Adria, abong anjing di mana poho kasusukan baheula cenah pahampura anak cobat. Tapi ayeuna cool ti Barowi beut milu kanu sejen. Ayeuna ieu mah sabta 3 uang satalen 3 baru cek Andi. Antukna bijil kakeuheulna geuleuh ka Adria ras inget kana kajadian baheula.
Malah manehna ngagerantos deui dina hatena. Baheula bapak aing maotna di dieu. Leungeun aing oge buntungna di dieu bareng jeung maotna. Nu jadi bapak ku kituna hei. Manusia maksiat aing moal ngidinan sing sahabay anu boga karep rek ngotoran ieu tempat. Saurang oge ulah aya anu ngalakokeun kajahatan ti lebah dieu. Ditutugan lantaran tutugan geus jadi daerah aing anu sakuduna bersih di jalma-jalma anu rek ngalakukeun kajahatan. Barang jeung tutupna gerantes hate keceleng we Andi luncat ke tengah jalan bari teu poho ngajejek kanu saurang anu di pangsisina. Aduh, puguh we lain dieu. Lain deui. Lewasna komo deui Andi dijejekna mah nepi ka ngagoak samarungna ditarajang ku sato galak. Atuh nu sejena nya kitu teu kurang raleuasna. Saha Andika? Jelema teh demit. Ceuk anu saurang nanya bari kaleuasna mah teu bisa disumputkeun. Kaula nu ngagung ieu tempat ceuk Andi. Kutang bau atau Ari Andika nu boga tempat mah leuwih hade urang gawe babarengan pokna deui. Gawe babarengan dina kajahatan maksudna teu bisa baraya. Sing saja mah anu rek nyieun geugeuh di dieu mode Andika ayeuna tangtu bakal adu hareupan jeung kaula. Hayo nyinggah mun mung nyieun balitungan jeung kaula. Ceuk Andi. Adrian teu kapalingan saeutik oge lamun eta jalma teu aya lian ti Andi anu harita geus ngelehkeun dirina. Manehna gentak nyampeurkeun kanu keur pacenta-centa jeung Andi. Nyaeta wigena bari terus ngahareos. Yen eta teh Andi anu leungeunna nepi ka buntung alatana ditanda saku barowi di tempat ieu. Sanggeus ngadenge kitu jong wewi gena luncat ke tengah jalan yang hareup sapinuna ka Andi. Hahaha, Andi katerek nales pati ka barowinya. Salah alamat atuh. Nah, bet jadi mamawa ka kaula. Teu meunang kitu teu hade. Ceuk wigena ditungtungan gunyak kakak. Andika teu perlu nyungkit-ngungkit kana kejadian kaula. Nu jelas saha wae anu rek nyieun tindakan rucah di tempat pasti ku kaula ditindak jelas. Teu hade murang maring kitu kisanak. Ki Buntung ceuk wigena ngadon ngeyehkeun. Puguh we pikeun Andi mah daya deui hinaan anu kacida matak nurih kana hati salianti anu nyebut si Buntung. Kukituna Andi langsung ngahantamkeun leungeun Buntungna anu maksudna rek dipake nonjok sungut wigena. Tapi wigena lain lawan anu sakilat manehna nyengengkeun bari ngarobah sukuna. Maksudna mah leungeun lawan teh rek ditewak sarta langsung rek dipeset dadana ku tuur. Tapi manehna kurang hati-hati atawa nganggap enteng ka Andi. Teu sada lamun Andi ngagunakeun leungeun kenca waktu dua leungeunna rek newak teh leungeun katu Andi ngahiu tanpa aling-aling deui sakilat ngejeret kana carehana hiu jebrol sarap jadas ya bigana ngeceak bari sirahna ngalengak tacan oge bisa ajeg leungeun kenca Andi geus nyusul tepus neungeul pisan kana dadana. Kontan wigena ngejungkal nang karak bekang sirahna ngebeletuk kana batu kora. Obat.
ningali gegedugna ngejongkeng ukur dina sageprakan teh duana anak buahna nyaeta ngaran Sarja jeung Cimpo sakilat ngarajang ku bedogna. Bedog Cimpo rek narik sirah, rek narok sirah. Andi sakilat aing suku katuhuna bari terang bedog Cimpo dipakis ku siku-siku. Bayi jeung eta suku ketua Andi maju salengga. Awak Cimpo anu keurna ngadayak-dag akibat tanaga takisan Andi teh langsung dipino ku tenggelan leungeun kencan. Hiu ceprot geus kitu babajeg Cimpo disapat ku suku koleang kebut ke Cimpo ngagoak bareng jeung mebeut kana tanu. Kilak Andi malih ka Sarja anu nyewuk di katuhu bari nyabetkeun siku-sikuna dipake nakis bedog. Suku Andi ngajejeg kekemplong ceprot perep katuhu Andi nyayang dina careham pelentrang tarangna dihakan ku siku-siku. Sarja ngejok ngegoak bari aduk songko teu kuat nahan nyeri dina siranya kakemplong. Adia ningali anu keur bukbek teh ukur bisa nyempot di tukangan tangga hatena dilimpudan ku kabingung kaditu kumaha kadieu kumaha rek milu ngarepuk teu wasa sabab ngerasa era ku Andi anu geus boga jasa. Masih untung manehna harita teu nepi ka dipaehan oge sasat masih dibere kesempatan hirup. Jabati eta pan manehna geus janji moal deui-deui migawe hal seperti kieu. Hari teu miluan beu pikasupik sakumaheunana engke tindakan wigeuna ulah-ulah malah disangka musuh dina jero anerok dianggapna biluk ka musuh antukna mah manehna ukur merungkut. Wigeuna anu tadi ngejoprak ke sudang amarahna geus teu bisa dibendung ngarasa dijejeleh ku budak satepak ukur dina sageprakan. Sakilat manehna nyabut bedogna teu anta parah deui. Heat bae nyabetkeun bedogna ngalah beheung Andi tapi Andi teu cileureun sakilat malikna ngatuhu bari nakis ku siku-siku hiuk leungeun kencana rek dipake ngegedor gado. Tapi wigeuna surti manehna mung ari kudu ngeukeuna kadua kalimah rikat ngajaul ka katuhu bari nyabetkeun deui bedogna. Lep Andi ngalalepkeun sirana dina juru sero nyusup. Hiu suku wigeuna rek nyasar sarang kilak Andi ka kenca plos sajongan wigeuna lupus. Katara ti tukang aya angin ngahiuk barang direret lenyap Andi ngalenyap ningali kolenyana bedog Sarkawi nu katojo sinara bulan nyuruntur rek ngobros dada. Kilak Andi ka kenca bareng jeung eta bedog wigeuna datang ti kenca rek nigas tak-tak. Lep Andi dina gerakan sero nyusup disambung ku gerakan pangalmui Andi ngan sakilat geus aya di tukangan wigeuna jeung Sarkawi anu ting grubrug nahan pangadekna sabab ampir wae maranehna silih kadek jeung batur sorangan. Cimpo lumayan oge daya tahan mah ningali Andi keur nonggongan manehna rikat nyebetkeun bedogna rek nyasar beheung. Hiya modal siap untung. Tapi Andi kalawan teu kungsi malikeun awakna manehna langsung ngebetkeun awakna make gerakan heula ngagaprak hiu plos bedog Sarkawi ukur nyebet angin. Keur kitu teu kanyahoan ujug kadenge anu kokocakan barang direret coreng sora wigeuna
tadi teh barang ningali lawan ke aya dihanap igena rek nigaskeun bedaugna kana awak Andi, tapi si Ruyuk anu ti tadina cineten dina dahan kiara sakilap nyirorot sarta langsung ngegepruk kana sirah wigena balik terus ngebintihan. Ya naon ya, aduh wigena kok keceakan entar ruas jeung nyeri plecet manehna lumpat tapi ku si Ruyuk terus diberi eureun sote sanggeus ngagebrus manehna kana rungkun. Ningali ke gedungna kabur teh Jimpo jeung Sarkawi anu geus ngarasa seber teu mikir deui ngan bacir wae manehna lumpat nuturkeun. Si Ruyuk ningali anu ting belecet teh manguncan puas seak wae manehna ngudag Jimpo jeung Sarkawi bari terus ngabintihan ngan ada ya anu teu milu lumpat teh da manehna mah ti tadi oge ukur cingogo we. Wigena katur Sarja jeung Jimpo pating gorobas lalumpatan ku kerubutan kana rungkun. Maranehna geus teu nolih ka Adria, panyangka nama Adria geus bilu ka musuh nu matak manehna teu miluan ngarepuk Andi oge. Ari Andi meungeung wigena katut balana Mang Prepeh teu ieu aya niat ngudag manehna ngadon corelat we ngadeukeutan Adria anu ti tadi ngan ukur ngajanteng. Ampun Ujang, ampun, aduh bapak mah tong dicacanak, ampun tong dicacanak. Adria sorana halos-halos bari ngarangkepkeun dua dampal leungeunna bakating ku ngarasa sieun. Namun bapak teh masih komplotanana nanya. Andi nanya leuleuy ayeuna mah. Sumuhun Ujang, tapi bapak mah teu niat awan ka Ujang. Nu mawi tadi oge cicing. Cek Adria ngomongna tetep ngegeter. Sanos kitu tetep bae lapat. Sareng apa nanti payun teh bapak tos janji bade babalik pikir yen moal deui ngalakukeun hal anu dilarang ku agama oge negara. Tapi buktosna rumaos Ujang, rumaos bapak teh lepat, ampun. Ulah dihukum kumaha bapak teh Ujang. Geningan nah itu ngadon naringgakeun cek Andi bari melongkar ria. Sumuhun Ujang. Bari nage bapak moal deui milu ka maranehna moal. Tema Adria bari sorana ngageter antara sieun jeung era. Ari kitu ayeuna bade ka mana cek Andi. Duka tu Ujang, upami we kalembur sok sieun bapak teh bantrok jeung maranehna. Tema Adria pinuh ku kabingung. Nah salembur kitu. Muhun Ujang. Salembur sareng bapak di Kalangsari. Kieu we atuh. Kumaha upami ayeuna bapak ngiring we ka abdi kasa. Andi ngarasa karunya ari geus kitu mah. Lantaran ari nilik carita mah Adria teh bener-bener rek babalik pikir. Duka tuh Jang, bingung bapak teh. Adria manehna mah ngarumasakeun jalma teh bener. Lah, hayu we ngiring gampang enjing mah sanes bapak teh kagungan puta di Tanggulun cek Andi. Saya atuh upami Ujang teu kaabotan mah diheurinan ku bapak. Moal apa hayu Andi satuluyna mah ngajak indit. Bral we ari indit lempang ngareneng mapai jalan gede ngajujuk ke Cipancara. Bari lempang teh Adria tungkul pikiranna nyawang ka mangsa ka tukang waktu harita manehna milu ngabegal Ki Rais anu nepi ka hanteuna. Ari ayeuna nya sasapna nyalinung ka anak Ki Rais. Atuh Andi nepi ngalaman buntung leungeun oge
pan manehna teh milu andil. Ari ayeuna geuning Andi teh sakitu jembar pisan hatena, make daek ngahampura sagala. Cacak lamun naon anu kaalaman ku Andi teh ningang ka diri manehna meureun biheung ngahampura kanu geus nandasana. Ukituna teu karasa celak wae cipanon ngecelak ngarasa kaduhung kana sagala anu geus dipilampah ku manehna. Pamirsa, lamun teras kana nasib mah baru teh geus ngarasul adome ayeuna hirup di bawah parentah Karna alias si Jakalara. Sanajan taradi itu eta sanajan taradi utuh eta ieu jingjing itu bawa oge tetep manehna teu bisa sakama-kama. Tapi hal itu teh teu dijieun aral subaha, malah kegedena mah ngarasa atoh we kaayana karena babarengan jeung manehna teh jadi aya geusan panyalindungan tina gangguan Andi anu sidik ayeuna mah geus jadi musuhna. Hongkohna karena geus janji rek ngabantu di mana engke pangijeng Andi teh manehna pisan cenah anu rek yang hareupan. Waktu Andi maluruh manehna malah nepi pisan kalebak jero Bahrowi mah keur teu kemana, malah ayeuna geus nyicingan deui gajah ngambung ngawangun deui imah anu harita diruntuhkeun ku Ki Jantra. Dina rengsena nyieun imah teu bisa init-initan sabab karena teh horea mari kudu init-initan peuting. Ongko ari dina teh mah rada teu panuju karena teh pami nepi ngalaman jadi begal. Sabab miluna ka Bahrowi teh samata-masa kurang ngerasa bingung pikeun neangan tempat ngancik. Sanggeus ngahiji jeung Bahrowi manehna jadi apa yen Bahrowi teh gegedug begal. Oge sagedegeun teh eta aya komplotan sejena anu dipingpin ku Ki Jantra jeung Wigna. Ku kituna karena teh boga niat hayang ngagabungkeun kabeh komplotan begal di handapa kakawasaan manehna, hayang nalukeun kabeh komplotan anu loba anak buahna. Lumayan meureun manehna mah teu kudu capek gawe kali cicing bari nungguan setoran. Sanggeus dibadamikeun jeung Bahrowi lain deui kacidatona Bahrowi teh. Sabab lamun geus ngahiji tangtu mah aya deui pacengkadan perebutan lahan jeung deui bakal nambah kekuatan pikeun yang hareupan Andi. Atuh nu matak gleug-gleugna teh dina nalukeunna teh karena ngan ukur ngajajal gegedugna unggul mah ngakibatkeun anak buahna anu pikeun Bahrowi mah kacida entengna sabab manehna teh teu kudu milu capek. Mimiti anu rek ditalukeun teh kumprutan Ki Jantra lantaran tempatna teu sakumaha jauhna, teu kudu ngaliwatan lemur-lemur. Hiji poe brawe rombongan teh arindit ti gajah ngambung make jalan terobosan anu berasna Kalimbangan. Tidinya mah kali ngenca mapai jalana hade anu berasna ke jalan Cagak. Nya dirinya pisan nyegat Ki Jantra tapi hanjakal waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung nyebut tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.